Bukan mangke lamun aya penumpang bagian uing pokokna mah. Pan mana emang geus mun tadi. Awewe geuning. Papan tadi mau kur 5.000. Hayang nyaho pokona mah rek 2 juta 5.000 pokona sakali mana. Ah, kadeng ini nanti masih dulu. Rek tarik mah. Ayo buka duitnya. Cing mana dinya. Bahe. Sageun dinya. Kono Lama. Cerita lamanya. Entarnya soal kada pedapnya. Tengah lah. Ayo mah. Jadi kusaha. Ayo mang lah. Ampun lah. Si beakeun udusna. Ngopi mun menang bagi dua lah. Rasanya sih mah. Hayo atuh sia teh rek ngode. Panjangnya dituliskan parasana. Bayar dong? Mayar pan aing teh ngojek. Naon nih awewe. Aing teh tadi teh mau atas. Tinggalin tadi. Astaga. Tadi segereng tadi. Sagedeung. Balik deui. Tas. Serah aing kemana? Serah aing ke bawah. Asia teh kara. Nah, ka mana sugan tinggalin sugan. Oh, henteu. Murag bangun nama euy. Geus tas, geus senang gawean aing semuanya. Atuh udah ka babaturan. Duh. Aing dibayar. Ojek mah kudu ngawaro. Kaleng, beli udud. Sep, beli udud. Beli udud dua lenyer. Nongona atuh. Nuhun, Boy. Sami-sami. Ayo, Bro. Orang tadi teh suara sepedot leuh. Sampai balik deui cenah naon cenah? Beli rokok biasa. Oh. Sabaraha ka teh? 15.000 we. Naon molotot? Apaan bolak-balik? Saya teh sabaraha balik atuh teh? Di mana-mana oge satu tujuan ti ditu. Ini ka dieu 5.000 geus. Ini 15.000. Mas 15.000. Apaan bolak-balik? Oh, dah itu apa? Ini tuh teh ka dieu di mana-mana tanyakeun. Masya lah kadikeun sopkeun lah. Aing meh mun panglaris. Oh, tah kitu kudu seleh. Naon deui? Naon? Aduh, pulangan. Duit teh sakitu-kituna pan beli rokok. Di mana yang duitna? Di ditu we cokot teh ku sia. Heuh nya. Nah pasti mere lah si Asep mah soleh. Aing inget balik. Ulah tong jamu duit. Senyum. Bedut. Naon? Ieu heula, ieu uing paeh motor. Gara-gara maneh lah bulak-balik wae aing mah. Tinggal motor jadi mogok bensinna eueuhan.
nyalahkan orang. Kapan gara-gara mana ngajak bolak-balik ya geus tinggalin tas, geus tinggalin kenal. Diomongan pisan cenah ojek teh ah. Terus kumaha tuh? Nya wayahna tulungan urang aya mah ka ditu dah nanya ke ka itu teh. Nah, itu dorong. Heeh. Bro, atulah. Yang daguan itu. Saya pernah. Cai. Oh, suara kata yang non? Cai lah bro kemarin. Opat lah. Ya. Jadi itulah. Jadi. Gua kan capek tak bolak-balik. Ning ngopi di jaing lah. Belum lah. Anjing, sia lu baru bateuy nya cai. Haus. Kelakuan sia can pernah aing seumur hirup menang penumpang kok sia pedut. Wah, saya kita pernah untuk tukang ojek di sana dorong. Tadi cek si Asep teh pan tadi teh pamulangan goceng deui cenah aya di dieu cenah. Eta cebaneun. Bayar ah. Saya kemana? Oh, buru-buru bayar dia. Bisa katanya ngobogana buru. Kurang sabaraha. Goceng deui. Wah, ieu teh si pedut mah ngojek ngalarisan teh lain menang duit karena nomok aing goceng. Dasar pedut.